geus 2 kali panarajang Silaing kena kana anggota badan dewek petir. Tapi kabandungan ku Silaing, panarajang Silaing masih tacan mampu nembus kekuatan ilmu waktu gulung sia waktu galung. Dewek masih kena tetep mancu dina tangtungan. Aduh matak tepikeun kapungkasan ieu tarung, Silaing tetep moal mampu ngungkulan nuju lawan. Kisah kawulung mancing amarah lawan ku caritaan. Geus 2 kali kekuatan panarajang lawan kena karena anggota badana tapi masih tetap tacan mampu ngarubuhkeun dirina. Nganu harti tepikeun kapungkasan eta tarung Ki Petir si Samber Nyawa bisa dipastikan moal mampu ngungkulan nuju lawan. Ki Petir si Samber Nyawa dina kayaan bari ngamuka kaget. Harita nyumputkeun ka kagetna betus nyarita. Ilaing montong wa kami heula anjeung mastikeun deuleu sia. Bakal aya dina kaunggulan sang kabulung. Tarung masih kena lumangsung deuleu. Mun teh mah bener dewek ditakdirkeun dina pungkasan tarung ngalawan acal binasa. Ke dewek teu jadi masalah. Hitung-hitung keur nebus dosa jeung kasalahan dewek sailama kalangan di dunia kajawaran. Satapikeun ngabuktikeun bakti diri bela satya dewek kadang guru. Ningali kana kejadian anu kelumangsung, Rasan teh jeung Sandika ge jadi pada boga pamikiran moal buah Ki Petir si Samber Nyawa bakal kasolan jajaten ku anu jilawan. Ningali kana kaayaan anu lumangsung mah anti jadi rada salempang oge ieu teh Kang. Moal buah Ki Petir anu bakal kasoran eles jajaten kun jadi lawan. Upami dikeun ka kitu kajadianana keur anti mah bakal nekat pikeun ngadu jiwa Kang. Pikeun ngayonan deui Ki Sangkal Wulung ngetrukeun kamampuan diri sareng kakuatan anu sapinuhna. Kitu tekad abdi mah Kang Dika. Sok sanajan akang ge sarua anti. Sika pamarikan Kang Dika ge memang kitu pisan. Urang sasarengan we nya ngadu jiwa. Ngeunaan pamustungan pungkasan dina engke tarung mah ya kari tinggal kumaha ditakdirkeunana we anti. Rasanti negerakeun sikapna mun tepikeun ka Ki Petir anu kasolan jajaten dirina bakal ngadu jiwa ngagunakeun sakabeh kamampuan jeung kakuatan anu sapinuhna. Sandika ge boga karep jeung pamadegan nu sarua. Pikeun ngadu jiwa babarengan jeung Rasanti anu jadi pamajikanana. Sedengkeun Ki Petir si Samber Nyawa harita geus teu boga deui pilihan kajaba ti kudu ngagunakeun kakuatan panarajang ilmu kilat baja dewa anu sapinuhna. Harita Ki Petir si Samber Nyawa ngomong dina jero hatena. Ningali kana kaayaan lumangsung saperti kieu. Sigana geus eueuh dipilihan keur aing. Kajaba ti kudu ngagunakeun kakuatan panajang ilmu kilat baca dewa nu sapinuhna. Anu diharapkeun bakal nembus kakuatan ilmu waktu galung anu jilawan. Mun dina pungkasan ieu tarung tepikeun ka diri aing anu ajal binasa ku anu jilawan. Eta kanyataan kudu ditarima ku diri aing. Anu penting aing geus ngabuktikeun ngalaksanakeun tugas ti nang guru nyata nang bule. Si Sangkal Wulung teu bisa dianggap enteng kekuatan ilmuna. Sedengkeun Ki Sangkal Wulung geus bisa nebak kanu jilawan bakal ngagunakeun kakuatan panarajang ilmu kilat beraja dewa sapinuhna. Anu mata karita langsung ngagunakeun ilmu mantra langkara tahap akhir. Anu waktekna moal ngarasa capek sok sanajan talung tepikeun ka waktu anu sakumalirana oge. Ku cara kitu mangka nu jilawan teh bakal leuseuh beakeun tanaga. Dina kaya nu jilawan geus leuseuh bisa dipastikeun sabetan pedangna geus moal bisa disingkahan ku anu jilawan. Kitu jalan pamikiran Ki Sangkal Wulung dina waktu harita. Ki Petir anu geus saga diri pikeun neruskeun tarungna harita neuteuf seukeut ka jilawan bari terus nyarita.
sangkal bulung samemeh mungkas lubang Sungai Tarung bakal lebih hade mun ilai ngabebaskeun Saraswati sabab mun teu mah jadi kenyataan dewek binasaku anu dilawan bisa dipastikan nang bule guru dewek bakal datang pikeun ngayakeun balitungan tangaran lang pule anu ngalakukeun tindakan mangka sakumaha hebatna kakuatan ilmu silaing tetep moal mampu ngimpangan kakuatan ilmu nang guru. Silaing montong ngabatot ka mana kalap sate petir. Dewek boga kayakinan bakal mampu ngungkulan jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna. Nah silaing teu percaya kene. Anu saterusna catatan rahasia eta ilmu teh bakal kapimiliku dewek deuleu. Sabab mengpengsinang bule tacan ngayakinkeun sapiruna ilmu panunggalan jati sampurna eta kayaan mangrupa kasempatan pikeun dewek ngarebut catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Eta kayaan nu bakal lumaku ka silang bule guru silaing mepetir kisangkal catatan rahasia bakal kapemiliku dirina. Sabab samemeh nang bule bisa ngayakin ke sapinuhna ilmu panunggalan jati sampurna masih kena aya kesempatan pikeun dirina ngarebut catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Kisangkal bulung sagade diri pikeun majuna raja. Yeah. Saya ge diri deui silaing petir. Urang teruskeun sia tarungna deuleu. Montong loba ngocol bak teu pugus ya. Gunakeun sapinuhna kakuatan palajang silaing modal silaing sia heya Jorela culung kisangkal bulung maju dina raja bari metakeun pedang hideungna ngarah kana anggota badan lawan. Samukyuk wush gerak plos. Samukyuk wush gejeng. Ki Petir si Samernyawa ngagunakeun di kacepatan gerakna pikeun nyingkahan panerjang lawan. Bari nungguan waktu anu hade mangsa deurina ngalakukeun panerjangna. Runtuyan panerjang kisangkal bulung bangun anu nutup karena ruang gerak lawan. Teu mereka sempetan nu dilawan pikeun ngalakukeun panrajang balesan. Terus-terusan nyingkahan panrajang nu dilawan ngutamakeun kana kacepatan gerakna. Akhirna Ki Petir si Samernyawa mimiti karasa leuseuh tanagana. Sauk hiuk wush gajeng plos. Sauk hiuk kiwar plos. Kacepatan gerak Ki Petir jadi ngurangan. Sedengkeun kayaan kisangkal bulung tetela teka pengaruhan kurasa kacape. Sok sanajan tarung geus lumangsung sababaraha jurus sarta terus-terusan ngalakukeun panarajang tapi kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna masih tetep teu ngurangan. Kacepatan gerak lawan anu ngurangan ngajarikeun panarajang kisangkal bulung beuki terus ngarangsak ku panarajangna. Waktu Ki Petir aya kesempatan pikeun nibankeun kakuatan panarjangna tapi harita geus henteu sempat kaperhatikeun jarak katarungna badan lawan ngan ukur salengkah. Ngajarikeun tata gerak Ki Petir jadi kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Gerak panarjang Ki Petir jadi berat. Pelesat huskeus. Sabetan kilat anu ngahantem kana anggota badan lawan jadi ngurangan. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna Ki Petir ngalakukeun panarajangna. Harita sabetan pedang lawan ngarah dadana dibarengan ku tajongan suku katuhu kana kakemplongna. Masih kene untung sabetan pedang saukurkeuna kana puhuleungeun katuhuna sabab Ki Petir kaburu ngakilirkeun badanna ka gigir. Sauk hiu kieu berat
tapi tajongan suku lawan geus teu bisa disingkahan ngajarikeun sakyuk dek pulang ajar sia kipetir si Samarnyawa ngagero kaget bari nahan ka nyeri saterusna ngabangkieung munures sababaraha lengkah ningali kana eta kaayaan Rasanti jeung Sandika geus pada saga diri pikeun maju ngabantu. Tapi ngadadak Rasanti jadi kageteun waktu pedang Taji Putih anu keur dicakelan ku leungeun katuhuna aya anu ngarebut ku cirim anu datang ngajlelat. Sakep. Kacepetan gerakna meh teu katuturkeun ku kaseuketan Pano Rasanti. Saterusna jirim anu ngajolelat karebut pedang Taji Putih harita geus ngajolelat di cilacilung celegedeg. Saterusna mancu dina tangtunganana. Dihareupeun ki Sangkal Wulung anu satalina mah geus rek ngajolelat nuturkeun badan Ki Petir pikeun nyabeutkeun pedangna anu ngadua kalian kana beheung lawan. Anu pamohalan bakal bisa disingkahan ku anu jilawana. Sabab dina kayaan keur ngabangkieung mundur ka tukang. Ki Sangkal Wulung kitu di Rasanti jeung Sandika jadi karageteun sanggeusna sidik kajirim anu anyar datang anu geus karebut pedang Taji Putih. Sabab eta jirim teh tayalian ti si cadar beureum Rasanti. Rasanti geus rek ngajolelat luncat sabab si cadar beureum geus karebut pedang Taji Putihna. Tapi dihalangan ku Sandika anu nenangkeun anu harita nyarita nenangkeun Rasanti. Tenang heula Anti. Eta si cadar beureum jelas bakal ngabantu ka pihak urang. Sakumaha waktu kejadian di kampung kahuripan teh Anti. Langkung sae urang badungan we kejadian anu bakal lumangsung. Kang dikaboga kayakinan si cadar beureum aya di pihak anu aya di pihak urang. Kabuktian ayeuna aduh hareupan jeung Ki Sangkal Wulung Anti. Rasanti bari musirkeun perhatianana kalebah si cadar beureum terus nyarita. Mudah-mudahan eta caritaan Kang Dika teh henteu nyalahan Kang. Mun teh ama Anti kagetna teu gerakanana anu cepet ka sida Kang. Si cadar beureum nyelah ngararet ka Ki Petir si Samarnyawa anu geus mancukeun tangtunganana betus nyarita pondok. Mun aya kasempetan gunakeun panajang Andika Ki Petir sedengkeun Ki Sangkal Wulung. Jadi kageteun di barung jeung beuki kahudang amarahna. Neuteup seukeut ka si cadar beureum betus nyarita. Ya. Si lain geus panggih. Geus panggil jeung dewek ieu. Cadar beureum. Kadatangan si lain pasina oge pikeun adu hareupan tarung deui jeung dewek. Si lain bener-bener kurang ajar sia berewek tengled. Geus ngagagalkeun di wae panajang dewek cadar beureum. Naon maksud si lain teh ha? Si cadar beureum harita ngajawab bondok. Memang kudu tarung anu kadua kalina. Ya. Si lain kudu ngarti cadar beureum. Dewek dina poe anu katukang ngejat ninggalkeun lawan lain ngandung harti eleh jajakeun deuleu. Anu matak dina tarung anu kadua kalina ayeuna mah. Dewek geus moal mere diampun ka si lain sacadar beureum. Bari ngajawab bonok si cadar beureum nangtang nuju lawan ngabuktikeun caitanana. Buktikeun caitan Andika. Ya, si lain nangtang cadar beureum tadah panajang sia. Jorelat culung Ki Sangkal Wulung maju narajang. Si cadar beureum ngapendung nakis pedang lawan ku pedang Taji Putih. Sakyuk busak hyuk berasatang puncak. Bantrokan pedang nimulkeun sora anu ngabelentrang di
dibarengan ku ngapuricak ngaluarkeun silalatuseuneung. Meh bareng jeung bantrokna senjata harita leungeun kenca Ki Sangkal Wulung nyodok kana beuteung lawan. Orokaya kasih cadar beureum cingkrak ka beulah katuhu bari suku kencana najong kana suku kenca lawan. Ki Sangkal Wulung rekat narik leungeun kencana. Tapi jejekan suku katuhu karena beuteung lawan teu bisa disingkang ku si Sangkal Wulung. Sak jejak beuteung ndak ngrak sak adaw jalah aing kapalingan adaw. Aduh adaw anjing goblok si anjing adaw. Ki Sangkal Wulung ngagero kaget ngajadikeun ngadalik dekat dorong mundur ka tukang tapi gancang mancuhkeun di tangtunganana. Bari musirkeun perhatianna ka nuju lawan Ki Sangkal Wulung ngupatina jol hatena. Haram jadah si goblok. Urang ajar kira kasih cadal peuleum kawilang cepet. Jejekan kana beuteung aing cukup kageteun. Sok sanajan teu mampu nembus kakuatan ilmu waktu galung. Tapi ilmu pangenteng badan si cadar beureum leuwih unggul ti si petir. Teu matak aneh mun aing tadi kapalingan gerakku anu jilawan. Tapi aing boga kayakinan aing bakal mampu ngabinasakeun si cadar beureum. Sedengkeun Ki Petir sesamer nyawa bari dampal leungeun kencana nungku puhu leungeun katuhuna anu tatu ngaluarkeun getih kabeunangan ku anu jadi lawan. Anu kabenangan anu tadi ku sabetan pedangna Ki Sangkal Wulung. Jadi ngaranjung kaget sabab si cadar beureum teteh lami banda kamampuan ilmu silat anu hebat. Kabuktian kakarek sacurus geus bisa ngasupkeun panarajangna. Bari merhatikeun kalebas si cadar beureum harita Ki Petir si samer nyawa ngupat tina jero hatena. Wah. Ngadenge cenah sorangan nama eta si cadar beureum teh awewe. Anu geus aya umuran deui. Teteh lah kemampuan ilmu silat di luar dugaan. Kakara ku sajurus si Sangkal Wulung geus bisa kabeunangan ku panarajangna. Sugan we manehna bisa ngungkulan nuju lawan. Sedengkeun Ki Sangkal Wulung jadi beuki ka hudang amarana jeung ngarasa panasaran deui. Sabab jejekan suku si cadar beureum kana lebah beuteungna masih kene karasa seueur. Ningali kana kajadian anu lumangsung Rasanti jeung Sandika jadi rada tenang hatena. Miharap si cadar beureum bakal mampu ngungkulan nu jadi lawan. Rasanti ngaret ka Sandika nu jadi salakina betus ngomong lalaunan. Kang Dika merhatikeun kana kecepatan gerakan mah. Si cadar beureum jelas lebih punyut tibatan nuju lawan. Kabuktian Kang neme sa ukur nanti sakujur badanna tos mampu ngasupkeun panarajangna. Jejekan kana beuteung anu nuju lawan jelas lain ilmu samarangan Kang. Akang ge rada regreg kana hatena anti. Ningali kaya seperti kieu mah tapi tarung masih kena lumangsung anti. Kang Dika ge masih tacan bisa mastikeun ya teh. Nah bakal mampu si cadar beureum ngungkulan ajen pangarti Ki Sangkal Wulung. Anu teu ngasaukur ngandalkeun kemampuan jurus pedangna. Tapi boga kekuatan ilmu waktu galung anti. Jeung ilmu mantra langka non langkara naon cenah teh. Yang mangrupa ilmu anu ngandung kekuatan gaib anti. Ya urang badungan we lah pungkasan aja taruhnya Rasanti jeung Sandika musirkeun di perhatianana ka tempat pumangsuna tarung. Sedengkeun Andaru mah sabalikna harita ningali kadatangan si cadar beureum jadi kageteun ningali kemampuan ilmu silatna jadi boga pamikiran moal boa nu jadi guruna bisa diungkulan ku anu jilawan. Ki Sangkal Wulung harita bari neuteub seukeut ka si cadar beureum tos nyarita. Jejekan si lain kana beuteung dewek mangrupa panarajang anu ngasaukur kabeneran si cadar beureum.
Pikir anu saterusna masih lain bakal ngerasakeun keampuhan pedang Kalabang Ireng deuleu anu bakal ngabinasakeun si lain Cadar Beureum. Bari seuri si Cadar Beureum nyarita di pondok. Coba binasakeun kula Sangkal Wulung. Ya, udewek bakal dibuktikeun sia. Modar si Cadar Beureum. Jorela culung Ki Sangkal Wulung maju dina rajang ngagunakeun jurus pedang Kalabang Ireng. Panarajangna ge leuwih garang. Tapi si Cadar Beureum mampu ngimbangan satiap panarajang lawan. Sabetan pedang rentas di jalan lantaran dibendung ditakis ku pedang Tali Putih anu sarua ampuhna jeung pedang hideung nu jadi lawan. Saukieu wush berasa terang. Saukieu wush berasa terang. Giliran si Cadar Beureum anu ngalakukeun panarajang balesan. Ki Sangkal Wulung meh-mehan kabeunangan ku sabetan pedang lawan sabab kacepetan gerak si Cadar Beureum tetela leuwih cepet tibatan Ki Petir si Samarnyawa. Saukieu berasa cerat julung. Ki Sangkal Wulung ngacoyat luncat ka tukang terus mancuhkeun di tangtunganana. Ki Sangkal Wulung jadi ngahuleng mikiran ka aya nu lumangsung. Kacepetan panajang lawan jadi masalah diwe pikeun dirina. Sabab kangaranan eles cepet bisa wae sabetan pedang lawan kena kana anggota badana bakal mampu nembus kana kekuatan ilmu Watu Galung. Sabab pedang Tali Putih nu digunakeun ku si Cadar Beureum teh lain pedang sambarangan. Ki Sangkal Wulung sagede diri pikeun nuliskeun tarungna maju dina rajang bari ngagero handaruan. Ya, urang teruskeun si tarungna Cadar Beureum, urang ajar brewek yang lain. Si lain kalau kumaha oge kudu binasa kulung dewek sia. Heya! Jorela culung Ki Sangkal Wulung maju dina rajang. Si Cadar Beureum ngimbangan di panarajang nu jai lawan. Satiap sabetan pedang lawan pada rentas di jalan dibendung ditakis ku pedang Tali Putih. Saukieu wush berasa terang. Saukieu wush berasa terang. Sanggeusna sababaraha kali nakis pedang lawan harita si Cadar Beureum anu ngalakukeun panarajang balesan hiup berasa kejeng plos. Mebe sabetan pedangna kena kana dada lawan. Tapi Ki Sangkal Wulung masih sempat ngagajeng luncat tingkahan sabetan pedang lawan. Ningali Ki Sangkal Wulung ngagajeng luncat tingkahan sabetan pedang si Cadar Beureum. Harita Ki Petir ningali aya kasempatan nu hade pikeun ngalakukeun panarajang ilmu kilat bajra dina kakuatan panarajang jarak jauhna. Dua kilat ting beresat muru kana tangtungan badan Ki Sangkal Wulung. Wush, beresat. Geus. Ngabongan si lain Petir leh. Anjing. Adau. Ki Petir jadi kageteun sabab Ki Sangkal Wulung ngan saukur ngagero kaget. Harita Ki Petir si Samarnyawa jadi ngarti kana kayan dirina anu keur nyandangan tatu kabeunangan ku sabetan pedang hideung Ki Sangkal Wulung. Tetela pedang lawan ngandung kakuatan racun atawa warangan anu kawilang ampuh. Pangaruh racun tina sabetan pedang mimiti bicakarasa ku Ki Petir jadi ngadadak muriang panas tiris. Satulang sandi nyaleri ngajadikeun kakuatan Ki Petir teu mampu ngutamakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Eta kayaan jadi mangaruhan kana kakuatan panarajang ilmu kilat bajra dewa. Teu matak aneh mun panarajangna tadi teh taya pangaruh naon-naon pikeun Ki Sangkal Wulung mah anu kabeunangan ku panarajangna. Nganu harti kakuatan panarajangna teu mampu nembus kakuatan ilmu Watu Galung.
Kisangkal wulung humar caitanana ditujukeun ka Petir si samar nyawa. Yeah. Kekuatan panajang kilat baja dewa taya pangaruh naon-naon pikeun dewek mah Petir euy. Panarajang silaing teu mampu nembus kekuatan ilmu watu galung. Anu pugu mah pangaruh tatu ku sabetan pedang kalabang ireng. Mangka kekuatan racun ampuh dina pedang bakal mengaruhan kana kayaan silaing. Silaing bakal muriang panas tiris ya. Sarta nyaleri satulang sandi. Artina silaing kari tinggal nungguan datangna aja sia Petir. Karasa ku sia ranyai kana panon. Dedeuleuan teu paruguhnya. Ki Petir jadi ngarahu dina jero hatena. Teu nyangka bakal gagal dina ngalaksanakeun tugas tinang bule anu jadi guruna. Sedengkeun Kisangkal wulung ngusurkeun di perhatianana ka si Cadar Beureum terus carita. Ya. Kamampuan silaing cukup lumayan oge Cadar Beureum. Tapi silaing montong ngimpi bakal mampu ngarebuhkeun dewek sia. Anu jelas silaing memang belagu kacida Cadar Beureum. Sabab datang ngabantu ka jalma anu boga karap hayang ngabebaskeun si Saraswati. Tindakan silaing sarua jeung rek korbankeun diri sorangan deuleu. Nah silaing teu nyaah kana nyawa. Kamampuan ilmu silat silaing eueuh nanaonan ke dewek mah euy. Silaing kudu nyaho satiap lawan anu tarung ngalawanan dewek geus bisa dipastikeun bakal modar ku leungeun dewek. Sikap si Cadar Beureum tetep tenang bari ngajawab pondok. Mun bener kitu. Maju dina rajang Sangkal Wulung. Ya, setan alas berbet yang lain. Geus moal aya di ampun sia. Sakedeung deui silaing bakal modar ku sabetan pedang kalabang ireng. Rasakeun sia. Hei! Badan anu sapinuhna jeung kekuatan tanagara pisan anu meh sapinuhna dibarengan ku jurus panutup pedang kalabang ireng. Kituna teh sabab hayang gancang bisa ngabinasakeun uji lawan. Si Cadar Beureum harita ngaronjatkeun ilmu pangenteng badana. Jirimna jojoelatan lieu upama kalangkang di antara sabetan pedang lawan anu terus ngarangsek bangun teu mere kasempetan nuju lawan pikeun ngalakukeun panarjang balasan. Jirim si Cadar Beureum sakapeung ngacuelat nyingkahan pedang lawan. Aya kalana ngabendung sabetan pedang lawan. Sauhiu, vucelat plos, sauhiu, jelat, plos. 2 kali ngabendung sabetan pedang lawan. Si Cadar Beureum di luar dugaan lawan harita panajang leungeun kenca si Cadar Beureum ngahancem kana dada lawan. Sert hiuk cebrot. Kisangkal wulung ngagero kaget bae nahan ka nyeri bari ngabangkieung mundur sabarengkah ka tukang. Kakuatan panajang si Cadar Beureum karasa nyeri ku Kisangkal wulung. Nandakeun kekuatan panajang nak mampu nembus kekuatan ilmu watu galung. Kisangkal wulung kerung bari ngahuleung ngomong dina jor hatena. Aleuh halam jadah si belakok kujubar. Karasa nyeri keneh dada aing. Aduh linu aji. Kabeunangan ku panajang si Cadar Beureum. Alah kekuatan panajang bener-bener di luar dugaan aing. Nyata mampu nembus kekuatan ilmu waktu galung. Aduh, kemampuan jeung kekuatan segala pisah si Cadar Beureum jelas teu bisa dianggap enteng. Aduh, aing kudu hati-hati mun kaya kieu mah ye.
Kisah kawulung masih kena tacan leungit kakagetna mikiran kakuatan panajang leungin katuna si cadar beureum anu masih kena karasa nyeri dina dadana nandakeun kakuatan ilmu waktu galung bisa ditembus ku panajangna si cadar beureum. Rasa anti jeung sandika jadi beuki ngarasa regreg hatena sabab sapada harita